Ye Kiai halat ngaran anjing kadeleuna ku mata urang anjing, padahal ieu lain anjing. Ieu Kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu Kiai halat ieu dibentukeun anjing hideuk. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun, geus bisa dipermainkeun kumaha kahayang nyana. Bila perlu nafsu ditendang, kadang-kadang dituntun, nyana geus henteu dituduh-tuduh, henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana, nafsuna anu ditalian ku nyana, nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Iyalah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi keneh aya sabaraha anjing keneh.